Walikulli sholatin minha waktun mahdudun. Walikulli sholatin sareng eta tetep pikeun saban-saban salat minha tina itu khamsu sholawat waktun ari aya waktu mahdudun anu dibatas waktu zuhri maka ari waktuna zuhur waktu salat zuhur min zawali syamsi eta tetep tina lingsirna panon poe an wasti samai tina tengah-tengahna langit ila yazida nepikeun kayen namahan nanzil syai'i kalangkangna hiji perkara ala mislihi kana pantarna itu se ba'da dzil istiwa'i dina sabada kalangkangna mancaran dina sabada kalangkangna istiwa atau mancaran wa waqtul asri sareng ari waktuna salat asar ina ziyadati eta tetep tina tambah-tambah ala dzil misli kana kalangkangna pantar ila gurubi syamsi nepikeun ka surupna panon poe kulliha tegasna sakabehna itu syamsu waktul maghribi sareng ari waktu maghrib min tamami gurubi syamsi eta tetep dina sampurna surupna panon poe hatta yagiba sehingga yen dengit naon asyafaku mega alahmaru anu beureum wa waqtul isya'i sareng ari waktuna isya min maghibi syafaqi eta tetep tina leungitna mega al-ahmari anu beureum hatta yatlu'a sehingga yen bija naon awalul fajri shadiqi mimiti fajar sidik wa waktu subuh sareng ari waktuna subuh min tulu'i awalil fajri shadiqi tetep timimiti bijil eta tetep timimiti bijil na fajar sidik hatta yatnu'a sehingga yen bijil naon awalu syamsi mimitina panon poe naon awalu syamsi mimitina panon poe masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli sholatin minha waktun mahdudun. Jeung eta tetepikeun saban-saban salat tina 5 waktu anu kamari itu aya waktu-waktu tertentu. Aya batasanana. Cekamari bahwa umat Kangjeng Nabi itu wajib ngalaksanakeun salat 5 waktu pan kamari teh nya salat zuhur, asar, maghrib, isya sareng subuh. Aya waktu-waktuna aya batasanana kumaha batasan waktu zuhur, asar, maghrib, isya jeung subuh tah ieu dijelaskeun di dieu lain kumaha jam tapi aya batasanana
Nu kahiji pa waktu zuhri min zawali syamsi, nu kahiji batasan waktu zuhur teh ti mimiti lingsirna panon poe tina tengah-tengahna kalangkang nepikeun ka kalangkang eta akur eujeung barangna. Lihat deui. Waktu zuhur teh ti mimiti lingsir panon poe. Lingsir panon poe teh jadi si panon poe teh kabelah kulon. Ketika geus tengah-tengah panon poe terus kabelah kulon seutik eta ngaranna lingsir. Dengan lamun wayah kieu kan matahari posisina aya di belah masyrik, belah timur wetan, Nah, itu kan indutunya matahari teh wayah kieu teh geus bijil wayah kieu geus naik ka luhur. Naik terus naik. Nah, engke matahari teh terus bakal kemana? Bakal ka luhur. Terus ka luhur tah. Engke matahari teh bakal aya dina tengah-tengah urang. Nah, ketika matahari pas tengah-tengah urang kieu, ya, pas pisan ieu itu ngaranna waktu istiwa. Tah waktu istiwa teh ketika pas si matahari luhur urang pisan wungkul. Itu ngaranna waktu istiwa. Ketika waktu istiwa maka mulai kalangkang. Da kalangkangna pas jeung awak urang. Lamun ayeuna mah bakal aya kalangkang. Kalangkangna panjang. Kabelah mana kalangkangna? Kabelah kulon. Sabab mataharina di belah mana? Wetan. Atau tinggali we mananya? Jadi dia ya. Setiap cahaya itu pasti bakal nimbulkeun kana zil, bakal nimbulkeun kana kalangkang. Tinggali rapi aya kalangkangan eueuh. Aya, ngan peda ku lantaran pas pisan pas luhurna, maka kalangkangna ngan seutik teu ciri. Beda jeung jaki, tinggali jaki mah bakal rada panjang kebelah kitu, kebelah ditu. Sinaonna kalangkangna. Lamun kebelah dia pisan, ge kalangkangna bakal naon deui? Bakal panjang deui. Dengan deui, ya. Lamun waktu ayeuna pasti kalangkang teh bakal kumaha? Panjangna ka ditu, kebelah kulon. Sabab si matahari posisinya belah ditu. Kawas orang contohan ini ya kawasnya aya buku. Nah, buku aya pulpen. Nah, deh. Tangtungkeun ininya, deh. Nah. Kaciri teu? Nu kaciri? Nah, kurang dicontohan. Iya contoh matahari. Nah, ini ya. Pulpennya tuh. Setiap aya cahaya bakal nimbulkeun kana kalangkangnya. Kalangkangna sabar hiji eta? Aya sabar hiji kalangkangna? Dua anu usek-usekan hiji tuh. Aya usek-usekan? Ya, anu cicing hiji. Lamun kalangkang cicing teu ditu. Tina cahaya lampu nu itu. Nah, lamun anu utek-utekan ieu ti urang ke dieu. Ya kan utek-utekan dah. Nah, lamun ieu si matahari na di wetan maka si ieu teh bakal manjang ka ditu. Tuh tinggal lihat. Panjang, Pak? Tuh, panjang, Pak? Nah, tuh, panjang. Tuh, panjang kene kalangkang tibatan naon? Pensilna. Kalangkang pensil ieu leuwih panjang tibatan pensilna. Coba ieu kaluhurkeun ku urang mataharina. Tuh, kan beuki naonan? Beuki mendekan, Pan? Oh. Jadi teu? Tuh, beuki mendekan, Pan? Ketika si panon poe ieu aya pas tengah-tengah maka ieu moal aya kalangkang ka barat jeung ka timur moal aya.
Hah, tadi ngaripan pasta. Ieu ngaranna keur waktu naon ngaranna? Istiwa nu kieu ngaranna. Nah, waktu istiwa teh keur pas matahari tengah-tengah pisan di luhur pisan. Ketika si matahari kebelah kulon seetik, tak, mungkin bakal aya kalangkang ka mana? Lamun ieu si matahari kebelah barat seetik, tak, maka kalangkang bakal aya ke belah mana? Kawetan ka timur seetik tuh ningali. Nah, kalau mau dipercepat mah, tuh kan aya tak tak. Ketika si matahari ke belah kulon, aya kalangkang ke belah wetan, ieu ngaranna zawal. Nah, ngaranna lingsir. Lingsir teh jadi si panumpoe anu asana tengah-tengah ke belah barat seeutik. Nah, ieu ngaranna lingsir. Ketika waktu lingsir atau zawal, itu geus abus waktu lohor. Jadi waktu lohar teh ketika geus tengah-tengah ya, waktu istiwa, ieu ketika istiwa encan abus waktu duhur. Teu meunang ngalaksanakeun salat. Ya, ketika waktu istiwa. Itu waktu tahrim, waktu anu diharamkeun salat. Encan abus waktu naon? Duhur. Tah ketika lingsir ka belah kulon seeutik, aya kalangkang ka belah wetan seeutik, nah nu kitu ngaranna zawal, geus abus waktu naon? Duhur. Nah, waktu duhur teh ketika aya kalangkang ka belah wetan seeutik. Nepikeun ka iraha, nepikeun ka eta kalangkang teh akur jeung ukuran eta pensil. Urang ka belah kulonkeun ieu nya mataharina. Manjangan teu kalangkangna. Nah, manjangan pada? Tuh. Tuh pan manjangan Nah, nepikeun ka iraha ieu kalangkang teh nepikeun ka ukuranana atawa panjangna atur jeung eta pensil. Si kalangkang ieu teh gitu. Jadi kalangkangna nepikeun ka ukuranana akur jeung eta pensil. Ketika geus akur tek beak waktu naon? Duhur. Berarti ketika akur teh beak waktu duhur datang waktu naon? Asar. Geus akur ieu kalangkangna jeung eta ukuran pensil, terus kan beki menaon? Namahan kalangkangna nya. Tah, namahan saeutik kalangkang tina ukuran eta pensil, maka abus waktu asar. Itu deh. Nah, jadi waktu asar teh ketika kalangkangna pas namahan saeutik. Nah, abus waktu asar. Itu awal waktu asar. Itu deh. Salah jadi dengan deui. Lamun waktu duhur mah timimiti zawal, zawal teh lingsir. Lingsir teh nyaeta si panumpoe ke belah mana? Barat. Kalangkang bakal aya ke belah mana? Belah wetan. Abus waktu duhur, nepikeun ka iraha, nepikeun ka eta kalangkang, akur jeung ukuran barangna. Lamun tongkat akur jeung ukuran tongkatna. Lamun urang anceg berdiri, maka eta kalangkangna akur jeung ukuran urang. Lamun ukuran urang 1,5 meter berarti kalangkangna 1,5 meter. Ketika kalangkangna akur jeung awak urang atawa jeung tongkat nya panjangna, maka eta habis waktu naon? Duhur. Nah, geus beak waktu duhur, terus aya kalangkang saeutik namahan tina panjangna eta barang, maka abus waktu asar. Gitu. Nah, jadi waktu asar teh ketika kalangkangna namahan saeutik tina ukuran eta barang, maka datang waktu asar. Nepikeun ka iraha waktu asar, ina guru bisyamsin nepikeun ka surupna panon poe. Surup panon poe. Surup panon poe teh tenggelam matahari. Nah, itu ngaranna gurub. Lamun di urang mah hese ka cirina. Lamun hayang ngacirikeun gurub, lamun hayang nganyaokeun gurub, maka orang kudu indit ka laut barat. Nah, laut barat
Namun di dieu mah berarti ke mana? Ka Banten, ka Cilegon, ka ditu. Tinggali di laut, engke bakal aya naon? Panpoe tenggelam gurub. Nah, atawa orang pan keletik sok naon? Suka gambar lautan. Tuluy aya matahari sapotong. Ieu encan gurub. Sabab aya keneh sakumaha? Setengah deui. Jadi gurub teh tenggelam. Tenggelam matahari. Lain tenggelam ngojay, lain. Ieu kumaha? Kahandap si matahari teh. Nah, karek setengahna nya. Kita bakal bagaimana? Bagi kahandap, bagi beak. Enggeus katutup ku lautan itu ngaranna gurub. Jadi si matahari geus naon? Tenggelam. Itu ngaranna gurub. Di dinya berarti beak waktu naon? Asar beak. Gitu. Ketika beak waktu asar berarti datang waktu naon? Maghrib. Beak waktu asar datang waktu maghrib, mata ke waktu maghrib timimiti gurub. Timimiti si matahari kumaha? Tenggelam. Ya. Mata ku di dieu mah moal bisa ayeuna urang nganyaokeun kuduna nganyaokeunana di laut mana? Di laut barat, laut kulon. Itu bakal kumaha? Bakal kaciri, ya. Tina naon pan? Tina panpoe. Itu beak waktu asar datang waktu maghrib. Enggeus tenggelam eta matahari masih kene cahang masih. Sabab aya pancaran tina panpoe ieu. Pancaran tina panpoe ieu engke bakal aya pancaran merah, pancaran kuning dan putih. Ngaranna mega. Mega teh matahari geus tenggelam tapi si pancaranana naon kene? Aya kene cacaangna aya kene. Engke bakal kaciri di langit. Bakal aya nu beureum, bakal aya pancaran kuning, aya pancaran putih. Ieu ngaranna mega. Mega teh nyaeta pancaran tina panpoe anu geus dikarelep, anu geus tenggelam. Tapi cacaangna naon kene? Aya kene. Panu kitu ngaranna mega. Mega di dia aya 3. Hiji aya mega beureum, mega koneng, mega bodas. Gitu. 3. Beureum, koneng, bodas. Mega beureum, mega koneng, mega bodas, megawati, eueuh ieu mah. Beureum, kaabusna kana mega naon? Beureum megawati mah. Iya mega beureum engke bakal pangheulana leungit. Ya. Jadi si matahari ieu geus tenggelam beuki ka handap maka pancaran si beureum bakal leungit. Ngaranna mega beureum. Mega beureum bakal leungit. Geus leungit. Geus leungit mega beureum maka di dinya beak waktu maghrib. Berarti masih kan aya pancaran 2. Nyata kuning ngejeng naon? Putih. Koneng ngejeng bodas. Koneng ngejeng bodas ieu masih aya keneh dina waktu isya? Masih. Sabab awal waktu isya leungitna mega beureum. Geus leungit mega beureum datang waktu isya, beak waktu maghrib. Engke bakal tertib beak mega beureum, geus mega beureum beak mega koneng, geus mega koneng beak mega bodas. Poe beakna sabab matahari ieu beuki naon? Beuki ke bawah, beuki ka handap. Matahari beuki ka handap, beuki beak pancaranna naonna? Pancaran sinar mataharina. Mega beureum na eueuh, mega koneng na eueuh, mega bodas na eueuh. Mata ketika disunatkeun ngakhirkeun salat isya itu ketika beak mega bodas. Pan ketika awal waktu isya teh pan ketika si leungitna mega beureum datang waktu isya. Berarti waktu isya awal itu masih kene aya mega naon? Koneng. Sunat diakhirkeun salat isya teh nepikeun ka beak mega koneng, beak mega bodas. Kira-kira setengah jam tidinya meureunna.
setengah jam dina sabada awal waktu isya atawa sabada leungit mega beureum. Itu sunat takhir teh di dinya. Lain diakhirkeun nepikeun ka jam 3 gitu. Tapi sunat takhir teh ketika nepikeun ka beak mega bodas. Nah, geus beak mega bodas maka bakal kumaha? Bakal poek anu ngaranna peuting teh. Itu tuh. Jadi awal waktu isya itu ketika eungitna mega beureum. Nepikeun ka iraha waktu isya mah panjang. Nepikeun ka bijil fajar sidik. Nyaeta awal waktu subuh. Nah, jadi awal waktu subuh teh beak waktu isya. Waktu janari waktu isya kene, waktu isya kene. Bisa ngalaksanakeun salat isya? Bisa. Waktu janari. Jam 3, jam 2 itu masih kene kaabuskeun kana waktu naon? Waktu isya. Sabab waktu itu kabehanana moal lepas tina waktu salat. Kecuali isuk. Berarti isuk-isuk mah enggeus. Tina subuh ke kapangina. Nah, ketika fajar sedik aya, maka datang waktu subuh. Nepikeun ka iraha, nepikeun ka bijil panon poe. Kumaha bijil panon poe? Bijil panon poe hayang apa mah berarti urang kudu init ka laut timur. Laut anu aya di arah timur. Engke bakal kumaha? Bakal bijil. Lamun tadi mah si matahari di dieu nya lamun sapasi kene kahanap itu ngaranna guru, kahanap ngaranna. Tah lamun teh wetan mah bakal bijil si matahari na teh. Bulu disaeutik. Tah anu kitu ngaranna tulu. Tulu teh bijil. Ketika bijil saeutik we, berarti geus beak waktu naon? Subuh. Jadi waktu subuh teh ketika matahari bijil sakumaha? Saeutik, berarti geus naon? Geus tulu geus bijil panon poe. Itu beak waktu naon? Beak waktu subuh. Ngan di urang mah hese di mah sabab loba tatangkalan, loba imah, loba gunung jadi kahalangan. Tuluna. Hayang nganyakeun kana tulu mah berarti kudu ningalina dina di mana? Di laut timur. Di Bali. Ka mana? Rek ka Bali. Rek ningali tulu. Bijil naon? Panon poe. Lain rek ningali naon? Bule. Rek ningali panon poe ieu mah. Nah, berarti ditunggu. Bakal kumaha? Bakal kaciri. Itulah mun aya nganyakeun tulu. Tah beak we waktu naon eta? Waktu subuh. Tah ti waktu subuh nepikeun ka duhur, tah eta mah datang waktu salat duha anu hukumna sunah. Gitu. Geus sakitu itu batasan naon? Batasan waktu-waktu salat anu 5 waktu. Jadi lain kumaha jam, tapi kumaha ieu. Tah ieu si jam nuturkeun kana naon? Kana ieu. Matak dina waktu salat dina jamna tara naon? Tara tangtu. Gitu. Terkadang lamun lor aya jam 12 pas, jam 12 kurang, jam 12 lebih, sabab mengikuti naon? Ieu. Gitu. Sedangkan ayeuna matahari jeung bulan itu naon? Teu netep posisina henteu teu netep posisina teh gitu. Geus lelah sakitu. Teh bakal aya ka hareup deui nyaeta masih kene aturan kena ngalaksanakeun naon? Salat. Wallah.